Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana kumaha dararamang. Semoga damang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ieu poe Jumaah kaping 16 Oktober 2020. Urang sadayana ngalajengkeun pembelajaran Sunda kelas 4. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Kita semuanya akan melanjutkan materi Sunda kelas 4. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi ke pengajaran bab 3. Mikanya papada makhluk, menyayangi sesama makhluk. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami teks percakapan tentang peduli terhadap sesama makhluk hidup. Yang selanjutnya, menerangkan percakapan tentang peduli terhadap sesama makhluk hidup dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Adapun untuk pembelajarannya, setelah siswa mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks percakapan yang tentang peduli terhadap sesama makhluk hidup. Baik anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan ke materi mikanya papada makhluk hidup. Di sini di bab ini kita akan membaca dongeng. Namun sebelum membaca dongeng, perlu kita ketahui apa itu dongeng. Dongeng nyaeta karya sastra anu mangrupa carita rekaan atawa khayal dina wangun lancaran atawa prosa. Dongeng adalah karya sastra yang ceritanya itu berbentuk rekaan atau khayalan. Jadi ceritanya fiktif, tidak nyata. Aya dua prosa, nyata prosa buhun jeung prosa modern. Itu ada dua prosa, ada dua dongeng, ada dongeng dahulu dan ada dongeng modern. Contoh prosa buhun nyata dongeng jeung carita wayang. Contoh cerita terdahulu atau dongeng terdahulu yaitu cerita dongeng yang berbentuk wayang atau dongeng-dongeng terdahulu. Sedangkan contoh prosa modern nyaeta seperti novel jeung cerita pondok atau carpon. Sedangkan cerita modern adalah cerita novel atau cerpen, cerita pendek. Itu ciri-ciri carita anu aya dina dongeng nyaeta mangrupa carita rekaan atawa khayal anu biasana pamolahan atawa teu asup kana akal. Nah, ciri-cerita dongeng itu adalah berupa cerita rekaan atau cerita pembuatan ceritanya itu berbentuk khayalan, imajinasi fiktif yang pelakunya atau penceritaannya itu tidak masuk akal. Itu sekilas terkait apa itu dongeng. Nah, dina dinten ieu, dina hari ini kita akan membaca dongeng Nu Nyaah Kasato. Nu Nyaah yang menyayangi sato. Nyaah itu menyayangi. Nah, di sini Abi akan bacakan satu lembar. Selanjutnya nanti Ananda bisa baca dan bisa lihat artinya. Arti dari Nu Nyaah Kasato ini di halaman 42 di buku Sundanya masing-masing di rumah. Kita mulai membacanya. Mohon disimak dengan teliti. Nu Nyaah Kasato. Haji Soleh teh jelema beunghar. Loba sawahna, loba kebona, geus karuhan ingon-ingon mah. Seperti domba
jeung munding malah hayam jeung merimah nepi ka 100 jumlahna teh. Aya anu purah ngurusna. Ti mimiti maraban ngangon jeung nyokotan endogna. Haji Soleh boga kuda tunggang ngaranna Si Senang. Asalna mah eta kuda teh bogana Pasalia. Keur belona teu kaurus ku Pasalia, malah pikawatireun pisan kayaanana oge. Nya begang, nya gering ku Haji Soleh eta kuda teh dibeli tuluy diurus tulaten pisan. Kasakitna diubaran unggal poe disadiakeun jukut hejo. Nepi kalila-lila mah eta belot teh cager, awakna lingsig sehat serta buluna luwis tur leucir. Barang geus gede tuluy dibalajar nepi ka jadi kuda tunggang anu kacida icesna. Lumpatna tarik tanagana bedas. Hip mangsa Haji Soleh indit ka Cidadap rek nagihan. Miangna teh numpak si Senang, nagihanana hasil. Haji Soleh balik mawa duit loba. Tapi lantaran loba tagihaneunana, Haji Soleh balikna ka Buritan. Rep-repan magrib teh Haji Soleh masih aya di jalan keneh. Barang ngaliwat kanu Suni, teu kanyahoan aya jelema megat liliwatan. Haji Soleh geus teg wae tengtu begal anu boga niat goreng. Cek nyekel kadali Si Senang. Eta jelema teh rupana pikasieun buuk cawig-wig. Beungeutna balaku kumis jeung jenggot. Ari panonna beureum bolotot. Leungeun katuhuna ngabat-ngabat bedog. Talanjut. Kadiekeun eta duit maneh. Awas ulah coba-coba kabur pokna. Haji Soleh geus aya pikiran rek mikeun duit teh, sebab ngalawan oge geus katulup moal pihasileun. Da teu mawa pakarang nanaon. Kajeun aing rugi oge asal awak we salamet. Kitu ceuk pikiranana. Tapi Si Senang siga-siga ngartikeun. Dununganana keur meunang papait. Eta kuda teh hihieum bari motah teu daek cicing. Ukur kusalengkah ngawahan, Si Senang tuluy nubruk eta begal geus kitu tuluy narajang make suku hareupna. Si begal nangkis make bedogna, bes bedog teh kana suku Si Senang. Tapi suku Si Senang oge kaburu keneh najong dada si begal. Jebrod, gubrak si begal ngajengkang. Saenggeus kitu mah geuwat Si Senang lumpat satarikna getih ulaweran tina sukuna teu dirasa. Heuleut sawatara lila nepi ka imah Haji Soleh mah salamat teu naon. Tapi tetelas kudana mah tatu mani dewang. Haji Soleh geuwat bae ngumbah tatu Si Senang ku cai haneut. Tuluy dipopok make dangdaunan menang ngarius. Haji Soleh beuki nyaaheun ka Si Senang. Dumeh kahutangan budi lantaran nyawana geus disalametkeun. Nah, itu barusan salah satu dongeng nu nyaah ka sasatoan ceritanya Pak Soleh memelihara kuda sejak kecil, dirawat dengan sangat penuh dengan kasih sayang. Nah, Ananda bisa dibaca dan bisa melihat artinya di buku Sunda kelas 4 halaman 42. Adapun
Jika ada arti-arti yang belum paham, Anda bisa melihat di Kamus Alit di halaman 44. Ada benghar, ada munding, ada begang, diubaran, pakarang, dununganana, tatu, ngumbah, sama nyaaheun. Di sini juga ada pemberdaharaan kata. Ada pedet, ini nama-nama kecilnya hewan. Ada pedet, ada eneng, ada ceme, ada kirik, ada bilatung, ada ciak, ada piyik, ada burayak, ada buruy, ada cingok. Tuh. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mohon segera ditanyakan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.